Aya hiji dongeng Sirem jeung Japati keur silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Dangukeun geura kieu caritana. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledat. Pluk rak-rakana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbe palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Tulung, ieu kuring rek dikeurelep tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sirem gegeruan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber-hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna teh ke keteyepan. Teu talangke deui, buru-buru sirem nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. He Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Deulila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Ari eta mah kapanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun. Tah, kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh, kieu geura. Itu lain langlayangan. Manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nyaeta, nulungan batur anu rek menang cilaka teh eta wajib. Emang kewajiban urang sararea kudu kitu. Sabab urang hirup di dunya teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur.